wa yajibu ma'al qada'i lisawm al kafaratul uzma. Aya jelema nya wajib qada, nya wajib bayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin salimatin anaibin yukhillu bil amal. Ngamerdekakeun budak amat abid. Eueuh kuari mah di dunia perbudakan peramatan. Tapi hukumna aya itqu raqabatin kafaratul uzma wa ta'zir. Namun eueuh abidna kumaha? Ieu shaum syahrain mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Namun teu bisa keneh bae, yat'amu sittina miskina, mere ka 60 miskin. Saya alaman afsada shaumahu fi ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lis-shaum. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana rusak puasana. Beda jeung dahar. Zaid di bulan Ramadan dahar sakadar qada doang engkena teu wajib kafarat. Tapi lamun jima mah nya wajib qada, nya wajib kafarat. Masyaallah, masyaallah. Zaid bulan puasa ngajima pamajikanana, inget ieu teh bulan puasa ngahaja we ieu mah teu diawali ku nginum ku dahar, langsung jima bae di samping doraka jimana padahal pamajikan nu tadina haram ku sebab akad nikah jadi halal, tapi di bulan Ramadan berang ieu nyana teh haram jima jeung pamajikan dilaksanakeun bae. Nya doraka nya rusak puasana, nya wajib qada jeung kafaratul uzma. Entek sing ada ta bulan puasa mah lamun endek ti peuting bae 4 kali 5 kali los teu masalah peuting mah ti peuting mah wasa beurang mah ulah beurang mah sing ada. Lamun aya jelema berang di bulan Ramadan ngajima pamajikanana, ingat lain po jadi awali ku dahar ku nginum atau ku barang dahar nu sejen langsung mejima nah ieu rusak puasana. Di samping rusak puasana doraka, di samping doraka wajib kafaratul uzma, yakni meuli budak anu salamet tina cacan diperdekakeun. Wow, cenah budak kuari mah puasa berturut-turut 2 bulan. Waduh, cenah teu kuat. Ya ta'amu sittina miskin, mere ka miskin 60 miskin saurangna saleter jadi 60 leter. Ieu mah inget ka dongeng sahabat. Aya jelema datang ka Kangjeng Nabi bari ngalengis, halaktu. Mencak kurang cilaka. Cek Kangjeng Nabi Mazalik. Kunaon bade? Cilaka-cilakaan kunaon? Kula aduh ngawiko cek kana teh. Ngawiko. Ngawiko teh ngaji mah pamajikan. Cek Kangjeng Nabi kade. Ai ngaji mah pamajikan di bulan Ramadan manggeus ulah hese-hese ku ari mah meuli amat bae. Ya anu salamet amatna ulah nu cacat perdekakeun. Tuan, atuh tah mah lain beulieun model kula. Ai amat mah jutaan. Oh, ane mah teu boga geus bae. Puasa bae atuh 2 bulan berturut-turut nya. Geus beres, geus kitu niat kaparat. Tuan ngaranna atuh kudu ieu nu sabulan jebol. Atuh mah 2 bulan berturut-turut. Kula mah gede salah tuan cenah teh. Mal buat ai teu kuat bang geus bae atuh mere 60 miskin, samiskina saleter jadi 60 leter. Ngaranna jelema aya. Cak Kangjeng Nabi jeuh. Bukan teu toboga cek jalan teh kudu 60 mah. Geus cici be Kangjeng Nabi teh. Teu kebal aya nu mawakeun sahabat Ansor kadinya bungkusan. Tentuan. Nah, tungguan. Dibawa ka dia. Tah, ieu bae ya bagikeun ka fakir miskin ya. Bagikeun ka miskin ya. Bungkusan kurma gede karanjang gitu. Ieu.
Tuan dibagikan kasa atuh ka miskin hampura Tuan eueuh nu leuwih miskin di dieu tiwal ti kula atuh geus mah dahar ku maraneh kabeh jeung pamajikan siaga kabeh ka ditu dibawa ku nyana ka ditu di dahar ku nyana jeung pamajikan anak geus beres tah jadi hukum artina ta izkoro batin dititah ku Kangjeng Nabi ku ari badi urang puasa 2 bulan nah puasa 2 bulan berturut-turut berat ya otomatis berarti mere it'amu sittin 60 miskin kos gitulah namun bulan puasa jima kontak sing hade de bulan puasa kudu dijaga-jaga masyaallah mangkaning di bulan puasa teh sok loba jasa gogodan ya sing hade hiji nomor kedua nya wajib qada nya wajib imsak nya wajib qada nya wajib imsak teh teu meunang dilanjut barang dahar mun dilanjut doraka nomor kahiji fi Ramadan la fi ghairihi ala mutadin bi fitri di bulan Ramadan ngahaja buka eta wajib qada tur wajib imsak matas daharna wajib imsak teu meunang dilanjut nya wajib qada nya wajib imsak qada na wajib engke imsak na harita merdua la tarikin niat lailan fil fardi peutingna pohoan teu niat pohoan peuting teu niat teu jadikan puasana sakali deui ieu sering terjadi peutingna teu niat berarti kan teu puasa wajib qada nyana ti mimiti bulan Syawal terus wajib qada irha bae aya waktuna maksudna nah eta teh wajib qada di samping wajib qada haritana teu meunang teu puasa salajan gara teu puasa teu meunang dahar zaid peutingna teu niat wajib qada berarti engkena eta poe eta teu meunang dahar teu meunang nginum teu meunang ngarokok imsak bae kos du puasa tuh nomor katilu alaman tasahara zanan bi baqalail fabanakhila jelema sahur disangka masih kene peuting maka ternyata horenganan geus berang nyana hudang barang neuleuh hudang jamna jam 3 ken mantap ya kedah begitu dah beres kacai bara keur ngarokok nyana kaluar nungguan subuh kotok kok aing puyeng si kotok biasana kieu mah jang geus subuh pacek kena teh aing nungguan subuh ieu bari ngarokok kene nyana kok ji ieu biasana iman kos mah isuk-isuk bareng neuleuh ji ieu kita tadi goblok jam 3 bae deui teu roba-roba horenganan isdet jemna pae hore jemna ya Allah barang nanyakeun wae ieu jam sabaraha jam 6 masyaallah berarti nyana tadi sahur teh sekitar jam 5:30 jana sahur disangka ku jana peuting poe eta jana wajib bae imsak kos tu puasa bari wajib qada antak sing ade ini nya urang sahur ya bismillahirrahmanirrahim kakarak menang 3 huap sangu aya keneh di dieu dina sungut kemudian aya anu adzan Allahu akbar wajib dilepehkeun kekemuk geus sah tapi lamun ieu disungut pasut Allahu akbar ditereuy klek aduh teu jadi teh puasana tah teu jadi teh puasana eta mah tah eta wajib qada poe eta imsak sarua jima nyana imsak nyana teh mantep sahur teh lumayan aya keneh waktu ieu lah setengah jam bae mah jima jeung pamajikanana. Nah biasanya kan aya tarhim heula nyana aya aba-aba aya tarhim heula mah ngeunaheun ieu mah eueuh tarhim tenang-tenang bae set begitu kadenge lain tarhim endahan azan Allahu akbar nyana keur kagok jasa
teh kudu langsung we dicabut buriang badina kudu geus lamun pas adzan haju ditendetkeun batal terjadi misalnya eta nah eta teh nya wajib qada nya wajib imsak poe eta ya Allah merka opat man aftarazan nugurut jelema buka boga sangka geus magrib padahal encan kabeneran mendung biasana lalai teh zaman baheula masal keluar bae magrib baheula bisa dipercaya lalai bae bisa dipercaya kuari mah boro-boro lalai jelema bisa dipercaya lalai teh jadi ukuran kula asal isuk-isuk asal dek buka bae kita lompat heula ku almarhum abah lompat keluar ayo naon Pak deuleu lalai geus keluar jangan kula nungguan bae kieu tah di kaso teh pan kasona awi banget asal geus keluar bae set bae laporan geus bah geus tong-tong eta bisa gitu eta bisa kos kitu eta hiji mangsa mah santri ngojok-ngojok tah sia eta santri aya bae asal keluar besok ngeuleuh lalai ku jadi ojok-ojok laporan bah geus bah kek ieu mah lain deui bahaya aya santri teu beres ya bener bae mau pangitik nyana aduh emang santri mah kos gitu santri mah di pondok teh tilok beres santri mah tilok beres tapi asal geus balik bae ka imah jare di kiai heran tah santri eta heran itu kula sok didongengkeun bae tah santri ke Holil teh anu maling gedang teh atuh banteknya aing beuteung aing lapar lah maling gedang kiai dihareupeun di mana deui wah gua da asa-asak ya wot laporkeun ku lurah pondok kiai aya nu maling gedang saha cipulan panggil ku Ki Holil panggil gedangna bawa sini bawa carekan ku nya nolong gedang kamu nolong paya kamu lain gedang paya aduh Ki Holil pohoan habisin sama kamu habisin belah dibelah habisin jangan ada yang tertinggal semua bijinya juga makan waduh artinya ilag waduh jibari ceringnya diusir deh pulang kamu pulangnya datang ka imah nyeun pondok santrina breg loba jasa wow kacaritakeun loba jasa santrina loba terus barisa ngaji nyana kadinya ka Ki Holil na ge ngabagjakeun biasa masalah teh santri-santri nu nyahoeun teh apa neuleukeun bae wih si eta teh maling gedang jadi kiai Masya Allah geus sataun teh ka 2 tahun tah santri nu nyahoeun teh ka 2 tahun maling aing ge lah cenah teh aing ngajen kumaha jadi kiai asal maling gedang jadi kiai cek nyana maling gedang dilaporkeun deui biasa ku lurahna Pak Kiai ya ada santri nyolong paya lagi biarin aja lah nyana ngarep-ngarep dibawa ku yana tuh bawa gitu tuh laporkeun deui ku nu saurang yai ada yang nyolong paya biarin aja kalau mau malah udah biarin nyana ngarep-ngarep dipanggil henteu bae sia aja cenah aing mah teh dipanggil-panggil ya bobeja deh yai saya nyolong ya kalau mau ambilin sebuah dah wah malah mah kalau bisa lu udah semua orang tahu nggak orang lu udah ambil semua ya sebab besok mau ngebesan Pak Yai wah ceknya lain mah cilaka ya lain deui urusanana tuh korenganan nu pertama mah Ki Holil geus deuleu di Lauhil Mahfuz ieu budak teh bakal jadi pikiai eta dibere gedang teh seakan-akan putuh nu mantap siki-sikina titah dibeakeun ulah dibikeun ka sasaha ka maneh kabeh orang keur nurukeun ilmu tuh mantap lamun aya kiai mere dahareun geus langsung leg-leg bae putuh ieu mah kajen kumaha ngan syaratna teu menang menta
Yai minta putuh ya batal kos gitu mah. Nah, coba kiai gitu teu bere-berena, teu bere-berena. Tuh, di dieu baheula ya, di dieu santri teh santri kitu belet biasa ngajina teh tidak bisa-bisa. Kebeneran aya lauk di masjid aya lauk. Langsung diterima ku jalan. Betik letik. Eta langsung bisa ngaji. Langsung iya santri di dia zaman abang langsung bisa ngaji. Terus nyana soroganan rapi dan lain. Aja kita balik boga santri biasa. Boga santri. Masya Allah. Tahun mentak besi urang manggil lauk si kadet. Putuh eta. Iya tuh moal kiprawira teh barang ditinggalkeun ku bapana nyana kakarak umur 15 tahun kakana umur 16 tahun ararisin cek nyana bapak orang kiai orang teh jadi kiai lah orang ka Mekah bae ka Mekah nyilip maksudna nyilip teh mah ka Mekah lantaran isin tadi nu urut loba santri aja santri nyilip bae ka Mekah maksudna dagang we biasa kuli di Mekah ngan mikiran bae teh prawira mah ya dengan gaya aing masyaallah kieu bae mah atuh isin ke balik toap sering jasa toap bareng kacaritakeun satahun 2 tahun tah keur toap tengah peuting jam 3 aya nu kasep mere roti kakakana hiji kanyana hiji itu we geus dah nu kakana teh tah jang sia bae los kana teh aing mah teu hayang di dahar ki prawira duana tok Masya Allah ti harita muka kitab kabaca kabeh naon bae bisa kak kula jadi bisa ngaji benar sia gara-gara roti sakira teh jadi kula bisa ngaji je roti aing hiji eta berarti ilmu aing ka sia sakira teh tah mantap besi aya roti geus sikat horeg teh malaikat mere ilmu melalui roti putuh ngaranna sing hade tah lamun penting-penting mun keur ngawirid naon bae aya roti geus sing hade ayalah santri di dieu nu Badung mali bejakeun santrina sebab kuarina hirup kene si santri cicingna di Bekasi kuari santri di dieu santri abah kuari hirup kene boga santri kuari sok ceramah di Bekasi nah Bekasina deket ke Bogor ka dieu nyana boga santri biasa eta keur Badungna di dieu kulantaran abah nyurah putuh taya santri manggil lauk ditereu bisa ngaji nyana neangan lauk betok atuh Badung ngaranna ge kuari ge Badung ge nyana mah geus jadi kiai ge ngan bisa ngaji aja dicolok pan baheula mah lain listrik lampu tempel teh kapan aya ieu tah ramohongan tara mohongna kunyana dikitukeun ka lauk lauk atah diramohongan pan kosu asak kosu asak ayalah di dieu ngaranna moal dibejakeun hirup kene kuari boga santri deui ngan rada boga sakolahan tan hiji mah aya sakolahan MI lah mun cara urang mah tapi nyantri biasa hirup kene moal dibejakeun ngaranna nyana geus sok ngaji seribe moal salahnya ieu lalakon keur carita di darieuna bararadung jasa teh santri kuari hirup kene boga santri seetik ngan boga sakolahan tah nu diberekna puputuhan nyana sok ngawirid bae kitu maca sholawat tipe-tipe pan baheula mah bilik ti beurang kene kunyana geus di bolongan geus keur ngawirid lampu diletikeun ngawiri lampu letik pan aya lampu tempel mangga bisa letik asal asinar we diragakeun ku nyana di luhur blek we ka handap langsung ditubruk di dahar jana seseureun mah kalah kucing garong mah lu tolol teh coba Ismail saminggu nyana bebeja gua dapat putu tapi gua enggak bisa ngaji sekian atuh biasanya dapat putu mah kan gampang kok ini mah ngomongna Melayu dua nana ge kok enggak bisa ngaji gua kata dia ini padahal putunya gede sebelah gini dihareupeun nya seuseurean bae untung enggak ada kucing lu di situ goblok teh teman mah atuh teu bisa ngaji jata mah ti nu Badung lain putuh tah mah kos itu batak sih ada tah urang teh apa putuh ti malaikat atau Kangjeng Nabi Qadir atau ti babaturan urang sih ada emang babaturan bloon jasa ye
Eta kos kitu baheula mah segala popocongan segala naon. Bener eta. Baheula mah sangar kan di dieu teh sangar. Warungna kebelah ditu. Aya santri keur ka warung malam Jumat kan marhaba. Biasana marhaba santri ka warung, ganyawan punyana ka warung. Aing popocongan beurangna aya nu maot. Wow, eta santri balik ti warung teh. Potong. Sieun eta. Nya lompat di dinya kene potong. Masyaallah eta nya kentang. Si ieu anu nyingsieunan teh nyingsieunan, balikan ka pondok. Balik ka pondok. Di pondok aya pocong. Di gang teh apa pondok gang gitu tah. Aya pocong. Ya. Jangan suka nakut-nakutin gua lo. Gol. Epak beneran koclok. Lu yang bener lo. Lu mah kayaknya pocong beneran. Eta kuari kula ngan eta maot tah nu eta mah tah nu ngamanggih pocong geus maot keur can maot tah kula sok asal ka pagi bejengnya na rame aja sarta ngobrol nu mantak rame nyin popoconganna jeung kula jadi eta kan manggih pocong namanya na sorangan jak kula maju karunya nu balik di warung teh bohong lain pocong bohong kula mah karunya barang nulun nyana lumpat dirinya bae. Ye, kasih saya jelema ieu. Aja kukula di kitu teu bohong teh. Oh, karak reda. Kula mah tetep bertanggung jawab. Si itu na lumpat tah ka ditu ka pondok berarti aya gang pondokna teh belah di pondok mah make gang tengah-tengah. Ternyata ka dieu aya pocong di tengah. Wah, jangan suka gitu lu ah. Allah. Kareng pocong beneran. Atuh kula kadinya ngagoler nyana. Eta lalakon baheula kos kitu. Sangar di dieu sangar. Guys, mun dicaritakeun di dieu sangar lain lalagan. Putuh loba, ajujin loba, kemudian kuntilanak loba di dieu. Loba. Nah, ieu lamun aya jelema buka disangka kunyana geus magrib ternyata encan maka wajib imsak begitu nyawa wajib imsak tetap wajib qada lalawara. Nomor kalima laman banalahu yaum salasina Sya'ban nyata kanyana bahwa eta teh tanggal 30 bulan Sya'ban annahu min Ramadan nyana can puasa padahal eta teh geus Ramadan lantaran geus aya ruyat atawa jelas-jelasan Ramadan nyana encan puasa wajib qada kan meuteuk geus teu kudu dipermasalahkeun nya lantaran naon diurang kungsi debat adu masalah maningan sukut mentok loba nu nanya ka gol cicing geus sabodo nyararana bae sabodo nyana sebab naon ieu bakal rame lamun dibahas padahal aya bababna aya tek-tekna haju nyalahkeun ka dieu kula ngadege bae nu nyalahkeun ge antep geus kitu teu bagus ieu tungtungna puasa urang lain menang ganjaran ujung-ujungna urang teh dibendu ku Gusti Allah maka teu pernah mere jawaban sonojon loba nu kieu diantep padahal nu dibaca ku kula sapina amanat ti Abah lamun endeu puasa sapinah bae atau riyad eta bae eta mah Abah ge lamun endeu puasa teh mun teu sapinah riyad entek digunta-ganti tahun kamari riyad ke tahun ieu sapinah ke tahun berikutna riyad deui ke sapinah deui sapinah ndeu kurang kumaha deui ngabahas di sapinah bocoran leutik teuing kumaha bacaan ku sia sapinah masyaallah geus cukup lamun urang ngaji di lembur ku sapinah bae geus cukup biasa aya sapinah ieu nu dibaca teh eta sadisu alaman sabaqahu maul madmadah min madmadatin wastinsyaq urang puasa kemudian urang teh kekemur terlalu teuing lek we ka jero atawa ngingser kana irung kemudian kaisep ka jero batal puasana
wajib qada ngan poe eta imsak